gua can salam heula. Sok salam heula. Salam heula. Abdi salam heula ibunya. Apa Haji Hendy? Ya, abdi salam heula. Ya sok salam. Kade bahasa Sunda nu halus, loba barudak. Omat bahasana tertata cacingnya. Oh, ya. Itu nu gaduh hajat Pak Haji. Kade pokokna mah. Haji. Ece nyeros nyawer. Ah, beres. Ya. Bahasana Sunda nya omatnya. Isi tengah ulah bahasa Inggris. Tuh ka ibu-ibu tuh, tinggal ibu paling nyari. Oh, mohon. Hansip beres salam. Hansip teh di ngantosan. Sepiah gitu ngato Hansip. Ayo jelema can pada cipok ku aing ieu. Nah, dia tuh aja bejaan. Setia mau pidato dulu. Ya sok atuh menjawab. Tidak, oh, nya salam heula pidato heula. Omar, maneh ngadangu ka Setia di dieu aing. Askar Nusantara. Tah, dengekeun. Kamus ya. Ganggu urang aneh. Haji Hendy teh saha? Tempo. Nyai aja dong dia. Omat manusia sekali deui ngomong. Kepret. Nya. Jeung siana dikepet ku aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Lain modal teh. Nu qadimah bahasa Arab itu. Nah ya innalillahi jika nu rek modal wae urang modal. Iya, Oh. mau di lain kitu deh Kumaha? nya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana walai nusur. Sok sia gerah hararudang geus udang malolor deui we. Tah eta muka di mah. Lain eta muka di mah kumaha dieu ce? Ya, Cucu coba tuh. alhamdulillah. Dia lagi ayana badama matana wa ilaihi rajiun. Eta mah lamun hudang sare. Leumpang ati ditu. Di mana? Tinggal di parkiran ka dieu. Hah? Kita barudak baraca ayat kursi. Wah, Goblok disangka aing gundurwo meureun. lain sudah awak padang pakai baju gobri. Nah, Ibu-ibu tadi dinya aya nu ngomong. naon cenah? Eta teh cepiah teh. Heueuh, ih geuning jiga bagong nah. Lain jika bagong eta teh bakat kuter kesima. Nya. Da urang teu bisa ngalieu ku beheungan meureunan. Lain Urang disangka jiga bagong cenah. Aku tadi mah ngeunaheun tah ibu-ibu di dinya tah. Kumaha cenah? Ah, eta cenah aya mamah ledeh cenah. Mama dede ayo oge. Dede. Tukang Oh. ceramah. Dede. Heeh. Di mana-mana tukang ceramah mama dede. Sugan teh ganti aya nama. Di baheula. Anu di Indosiar teh. Indosiar sampai. Anu di Indosiar teh. Anu Mama dan Aa bucat dong. Nurhat. Sanes bucat. Curhat. Oh, cur. Heula ieu saha sih? Hah? Ieu saha geuning eta beungeut juga hulu kandut ka. Ai saha sih mana sebenarnya? Urang nya Andin. Andin. Woi Andin. Andin kan kepanjanganna naon dia masih Andin Edan. Lamun urang Andin, ieu obong. Nah, obong. Andin. Kon kamari malam Jumaah jam 1 peuting hujan gede. Urang teh dihudangkeun ku salaki. Nya beb cenah beb hudang. Urang muni atoh suga teh ngajakan sunah Rasul. Sita meneran genteng bocor aing jam 1 peuting goblok. Salaki molor deui. Urang ku tatangga disangka uka-uka ku korondangan di suhunan jam 1 peuting da hujan goblok ban. Tarek jauh hujan tengah gedang ieu mereka urang di kolong truk. Ngakusnya. Di kumaha ku aja? Hah? Di kumaha? Urang diperkosa. Terus kumaha? Pokoknya urang teu cicing. Hah? Ngalawan, lupa. Goyang saeutik. Sama ngeunah meureun eta mah. Naon kunaon? Tabel enak kok. Tabel enak. Mana mah jiga nu tarajem mah ku lalaki. Tanya lah panganten tanya. Sana mina. Garis. Ada ris. Arek ganti ngaran moal mumpung can ditulis dina eta.
Bisi rek ganti ngaran. Tinggalan kunaon? Oh nya bebas ngaran mah. Wah. Wah. Ya alhamdulillah. Tadi tong dicepengan rek lanjut. Geus teu kuat. Lain beteng. Lain Ari isinya. lain bisi merangsang dempul urang. Merangsang di mana teh? Tempuh di sidik-sidik mana bujur mana beteng. Iya di pangaten. Nah. Aja nih. Masih nanya tuh jahat. Ya sing kuat pokoknya mah arek rumah tangga ayeuna masih kena bunga soten paling oge sabulan nya geus lewati sabulan mah lieur kana hulu rumah tangga teh asli Naon artinya tuh? Lain ngadoakeun eta mah. Eta mah nyisieun Eta mah ngomongkeun sajarah di dinya. Ari di dinya sabaraha kali kawin? Aing rek nanya. nganda 18 kali Juga eta kawin 18 kali. lain 18 Jeung saha wae eta teh. ini teh kan jeung tukang coet batu urang pada larang nu kadua kan jeung tukang areng tah anu terakhir mah jeung urang Arab Jeung urang Arab. nyaho meureun urang Arab Gede. ye paehna keneh gede anak uji Meniru. Ari nu kada 18 ka mana? ah Eta salaki kabeh ka mana? arewo tibang hayang ngabintih doang urang jeung urang Arab mah malam pertama kuat 17 jahitan oh nya urang Arab urang ye Kitu di kitu. perbannya teh cukup hiji Jeung pabrikna meureuy. Lain eta berarti sagede uci. eta paehna keneh sagede uji teh Ari hirupna ku sagede piping horok Terus lain eta di kunaon bisa cerai-cerai wae kunaon eta. teu nyaho da urang mah meureun tibang hayang ngabintih doang ka urang mah Ayo cek bere resiko. nyalain keur mimitikan kahiji ngan kuateun 2 bulan kawin jeung tukang coet batu da langsung maot Langsung mau. Heeh. Kunaon cenah? minum engrin Ada nu kadua? buka dua mah kuateun sabulan setengah komo eta mah Kedua setengah. maot maot Kunaon? minum engrin anu katilu. tanu katilu mah kuateun 4 bulan ada lami 4 bulan. oh, tapi maot deui Kunaon mautna? di babuk kulinggis Nah, kan sedang minum engrin embung abak Atuh ku di dinya meureun pantesan anu udah didahadan engrin. geus ieu mah atuh ya. Batur lebaran salakina teh meuli daging sapi. Nyari di dinya naon baheula? burut Nah, teh Baheula urang mah heuh ka pamajikan rek lebaran beli daging sapi. bener. Si ieu mah ku salakina di kumaha cep dibere pawe dipamulikeun naon? orang hari tadi pangmesekeun burut ah Kumaha? burut tetangga kan aya nu burut gandeng mun asal sugusuk asal panon poe kok gandeng keur sae ses di burut di opor barade opor burut Eueuh. ah Terus dinya bedana lamun hayang daging dinya pancen sok unggal isuk naon eta teh? Sakalungkeun naon cenah? ngeprakan cak-cak Nah, betul. Ngoprakan caca. hooh Bakat gua eueuh duit. eueuh duit Rek lebaran eueuh daging. eueuh daging cak-cak dikeprakan aduh asakana bitis mitoha bitis mitoha dikeureuh Iya tanya acan mah Eh, tadi jadi. Biji deui. mohon teteh naon teh nya wayahna teteh ayeuna mah teteh tuh copot sendal urang Aduh, senalna alus lili euy. oh tuh urang lupa kitu kadio diseseret tadi Ais dinya teh sare panggilan setek merenegel di jika moana mobil setek geus Lain. empok jero. Nah, ari senal sare senal nu kieu batu teh eueuh sugan hayang meuli jiga senal kitu tuh. bung Lain. Tapi si can apa ya berarti ya kelahiran tahun heubeul senalna ke lili dah. ya Aya kana senal lili di dia. Eueuh tingalikeun sia. Yang di museum pun lili mana teh? jeung urangna di museum ieu urang mah bawa lakur lahir Belanda ge aroro keneh can ngajajah Eta lili abdi. Ieu tanya. neng wayahna neng teh ayeuna mah beureunan tos gaduh gelar Gelarna? jantan istri neng wayahna upami bade bobo ayeuna mah kedah sarereungit ka nengnya kedah dangdo sula pokona mah sekira supaya salaki neng teh sare teh asal jiga jelema kitu asal jeung jelema sarena ari dangdan heula mah ulah ieu mah rek kondangan rek hiburan kuat gareulis siga putri
ari ngahareupan salaki rek sare kuat 3 kunti pan herakeun neng ayeuna mah saklarupina neng tos aya tanggal alhamdulillah neng didoakeun mudah-mudahan si rutu tahu sauyunan sabobot sapianean kadang tadi saloga kaca jadi salawi kadang sieu salat kadang rajin tobat atuh mudah-mudahan sini paparinan enggal paparinan momogi oge momogi mana momogi teh budak orok lain momogi momongan teh momongan momogi situ baheula momongan macak ngomong lah kacang teh mo ngan momongan nah cai ceulina sieu mah neng ieu tuh udah geumpeur neng sing tenang ya jarang-jarang neng pasti ditanya ku otak lain deket jeung urang babacaan we kuda sieun kasambat meureun istighfar terus ya doakeun ku Cepia mudah-mudahan si enggal gaduh momongan nu soleh-solehah tapi lamun cek urang Karawang mah cenah boga budak mah mending boga budak awewe daripada budak lalaki budak awewe mah nyusu paling lila 2 tahun ada budak lalaki sok budak lalaki mah can modar nyusu keneh eta mah salaki di dinya meureun budak ayeuna pan model ayeuna loba awewe pan susuna pararanjang nah eta teh gara-gara dikengot ku salakina